Lingwang muksua saliran salira muksua sapisan muksua sapisan nujuku melayang di awang-awang aya nu nyabet sahaya tur ngawujud hiji makhluk sengit kastori angin-anginan sing horeng ieu teh makhluk ti kahyangan unirahangan dika epot dah can waktu nak maneh balik sakit alang-alang kumitir ngadak-ngadak genyelong nutaya papadana paribasana kawah candra di muka cing beledug widadari pating jarerit para dewa pating karocea tangtos janak pangaribawa ulah ku pangaribawa maneh jalma anu dipitnah batur kena musibah beres teu naon kaula rek ngagupai lelemutan maneh anu ngencar tina wujud bongan wujudna butut teh nyaeta rangsak kakenaan ku panah sarotama tatu dina wujud ngalantaran kenyawa maneh ngencar leres manuk lepas tina kurunganana nu jauh cunuk nu anggang datang he lelemutan kalayan izin anjeunna tenang kalayan izin anjeunna cumohon lain kalayan ridho anjeunna kalayan hikmah kalayan pitulung anjeunna gede kulit patepung dijeng kulit urat patepung dijeng urat getih patepung dijeng getih daging patepung dijeng daging waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji baliah nuroniah jeung kamilahna manunggal deui cager maneh kalayan izin anjeunna eta geuning alhamdulillah ulah polisi nah jeung majus jeung naon hirup ku hirupna alah jang kang ade ah aya aing di alam mana bieu teh nya buah kulahan aya nu nakonan kang aya nu ngabledag kana ti koro nepi ka las teu eling nyetak tos aya eling-eling di dieu teh di mana lah asa ngimpinya kan buah kang di alam barca loba tutuhan alam astagfirullahaladzim ngahariwangkeun itu duluan gitu cing usap-usap serba bodas wah malaikat olah nya di alam kubur meureun teh malaikat jigana rek nakonan ka akas siap wilujeng tepang nuhun ulan nya malaikat lieu nya atuh serba bodas mah panuhun ah ulan ku bahasa Arab abdi mah wah bisa ngajawab eta mah sanes urang Arab abdi mah iya nu mata kudu daek ngaji ge kitu tah rumah we kula jelema bodoh abdi mah awam karena Quran mah tapi nah geuning malaikat teh bahasa Sunda
batur cek maneh malaikat kurang mana orang Arab udah bahasanya ke bahasa Arab ning man buka geuning ya coba jawab nggak lain orang Arab malaikat teh orang alam malakut Di mana tuh? anu bakal kahartieun ku bahasa ku malaikat teh lintang ti bahasa Rasul gitu kan ulah dicanakannya lieur wah saya tahu apa kayaknya ku bahasa malakut gitu mah jadi itu sanes malaikat lain tak gini saha salira teh sieun hayang pensakaki nyaho maneh ka kaula kadenan lah dari wayang silsilahna kaula teh boga anak salira teh kagungan putra istri pameget anak kaula teh lalaki perhatikan pameget lalaki saha kakasina ngaran anak kaula teh ngaranna teh Semar eta kang teh da wake ngarenghap kelana Semar mana teh Kamar mengelan gitu. da seueur Semar teh aya nu nyebut Asep Semar we aya Asep tukang Semar judi teh mah Asep Semar dah mah Semar nu matak dengekeun heula oge kaula teh boga anak lalaki ngaranna Semar nuhun Semar oge boga anak deui lalaki ngaranna Cepot teu geuning boa-boa jadi Cepot ka kaula teh Aki itu pernah na teh ka Engkong aja teh. keke urang keke lagi urang uang Sulanda ieu teh hanap ieu abdi teh gaduh bapa Semar abdi teh gaduh bapa Semar nya Semar kagungan Rama ente si eta bawa kaki jadi abdi ka salira teh ing naon pernahna mang jauh nah itu apa engkong kong mah kakek-kakek buset dah kirain bukan engkong bahasa ieu teh Aki nya buset manya ari abdi incuna geus kolot aya Aki ngora kene geus beda alam beda alam di alam Aki mah eueuh kolot eueuh budak rekep deng-deng papak sarua Dalam padang kue panjang teh. aya nu genut eueuh oh rata Nyemplung. nya ieu teh Aki abdi anu teh beda alam uluh Aki geuning Aki teh kasep ari abdi goreng bacut ai turunan mah turunan kasep di mana saya abdi keur orokna kaduru katana henteu ada napi paketan abdi teh divaksin bisa jadi imunisasi Aki nasib abdi aya kitu di dunia teh geuning riweuh ya pada degean di dunia maka apa maneh dunia nya ieu nu katinggal gunung laut cai jeung sajabana ta eta mah kapurna kan eta nu katempo ku maneh teh kapurna doh ulasan kapur kumaha maneh geus nyaho dunya mun ieu nu katinggal lah ta ieu mah nu katinggal mah kapurna doh ai dunya mah alam riweuhna eta kurukan teka hawa nafsu riweuh dunya mah kek lieur ya abdi ya abeh teu lieur ai mobil teh eta teh kapurna dunya mobil teh mun maneh meuli mobil artina meuli kapurna tah maneh teh bakal abus ka dunya ka mana ka alam riweuh naon kudu mayar pajeg
Ya. Ya. kudu ngabengsinan Ngaolian. ngolian kudu boga SIM. Oh eta teh riweuhna dunya teh nu matak supaya maneh ulah riweuh ti eta dunya king sobar jeung tawakal. Can kudu boga garas. Tarimakeun nu aya tong mikir nu lain-lain ulah hayang komo mung sabab maneh ka dunya teh teu hayang jeung teu mung. Beres. Halah. Terus kan sempurna. Maneh memeh ka dunya inget teu? Henteu. Bohong. Inung keur lanjang bapak keur bujang maneh inget harita aya di mana? Henteu. Di mana? Bener henteu inget? Henteu. Bener. Nuhun. Tah waktu maneh keur teu inget harita hayang dahar henteu? Henteu. Hanaang henteu. Tunuh henteu. Iris. Geuning eta inget. Eta. Nu dicaritakeun ku Akang. Aing kudu ngomong naon nya. Bukan. Nu matak di dinya keneh oge maneh teh geus ngabohongan diri. Laras. Nu matak kudu inget ti mimiti init nepi ka ayeuna jeung balik. Hartina inget kana purwa daksina. Purwa. Purwa itu marang wiwitan. Daksina. Daksina wekasan. Daksina wekasan. Nya alam nikmat eta. Alam nikmat. Eta bener alam. Teu aya nu nagih ka abdi harita mah. Aya. Beda jeung di dunya. Nu aki sakitu ge jobray beda rasa nu narima mah geuning. Da ngomong ka ucing mau narima teh. Janja. Nah aya naon di abdi ieu? Manusa. Kahengan teh Kang. Hari ieu abdi ta eta mah wujudna. Eta mah ruksak pot da kurunganana. Nu matak maneh sing jadi insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna. Sampurnakeun fasilitas anu aya di maneh jeung ulah boga rasa geus nepi terus sapanjang hirupna diajar sabab Rasul oge kapan ditinggalikeun tanda-tanda keagunganana. Doh. Dali bakal katempo kabeh mamoal sabab maneh teh dibatas pikiran teh. Saperti ayeuna maneh keur mikiran gaang moal kapikiran bancet. Terbatas kami. Nuhun ulan. Cing ngarumasakeun hirup dibatas. Boh umurna. Nuhun. Kade maneh bisi gede hulu kumalungkung. Doh. Temongkeun kalemahan diri di mana pagih jeung batur. Temongkeun kaapesan diri di mana pagih jeung batur. Hartina maneh teh kudu cicing di sahanapeun batur. Sagala rupana oge. Tina tekad ucap jeung lampah teh sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor. Entepan buru-buru bocor-bocorkeun eta hawa nafsu ti ayeuna bisi maneh ti gebrus ka neraka. Dah. Ngar eta seuneu ka maneh nu diduruk teh maneh engke teh suluhna ge maneh nu panasna ge maneh da dijieun ku maneh. Dah eta Kang kasauran sepuh. Atuh lamun kitu mah tong mikiran baturnya pashadu ala angpusikum. Saksian diri maneh ulah mikiran wae batur. Leres lah nih. Ilmu teh Kang. Nah, sanes di kapungkur atuh abdi teh di papatahan ieu. Pagina ge karek ayeuna. Usaha maneh teh dipaehan teh. Warjuna ulan sabab dipitnah abdi teh pajarkeun teh cenah ngabantun garwana pada demi Allah teuing ulan. Suwer abdi suwer tah. Bujang ieu kan nyaring teh ngimpi-ngimpi acan abdi nyaan. Resep teh kana kongkorongna abdi mah. Aya ngajual aya. Iya. Jadi bunga upami ninggal dudungan rejem teh. Itu lah. Gegreg. Aya injeun. Rejem teh atuh yep.
duka kumaha abdi teh nepi ka ditekan terus-terusan pajar abdi padahal abdi teh tos aya jalan penak sareng hiji jelema nya kaula apa Wah, geus ka monitor tuh sepuh mah. abdi teh hayang ngelespati teh ka Arjuna nepi ka komokadorna mun hayang mitas kana ti corona Boro-boro akang. tah lamun maneh boga tekad kitu eyang dek ngejat ayeuna keneh moal nulungan ka maneh lamun aya dir dina hate hayang malespati Doh, ingat maneh percaya pangeran geus nyieun neraka perjanten lamun maneh percaya pangeran geus nyieun neraka nah maneh kudu ngewakeun bae da aya tempatna aya. Kamu apa ya? jadi lieur iki kumaha ieu nya Dibawa ka di daerah dari dibawa ka jero mah lieur Bapak oge tara ngobrol nu kieu Nah itu tara ngorehan menjelma. sagala rupa perkara jajadian di dunia ieu mah lulu jajadian anjeunna wungkul maneh kudu muka sapah artina tobros paningali contohan ku Rasul dicaci dimaki dihina dipitnah ku batur ngalawan henteu lain teu ngalawan tapi nemongkeun lalawananana lamun batur ngahina anjeunna mah muji Leres. sabab anjeunna geus muka sapah eta nu ngahina teh anjeunna keneh nguji ka anjeunna Eta waduh lalawanana teh eta. kaduhung teu wawuh ti baheula aing mah geus pohoan geus kieu mah oh ayeuna inget isu poho geura Oh, babari poho bener. oh nah kedah kumaha atuh ari abdi teangan mimiti kajadianana wayahna rengsekkeun ta eta solusi ngaranna Eta jalan keluarna. solusi lalu lintas Polisi. eta mah polisi atuh ieu mah solusi teh jalan keluar antong dicanak basa nu kitu anu teu ngarti Teu ngarti. da abdi mah teu sakola Ya apa kang anu nyambungkeun rasa we nu kena Iya. hate nya kan. tong make bahasa istilah anu teu ngarti Benar. nya sabenerna aya hiji raja Doh. anu ngabogaan cita-cita hayang boga pamajikan kawin unggulan eta teh adilanceuk saguru saelmu elmuna teh ilmu kadugalan Wah, nu di alapna teh eta we. di negara Paranggubarja Leres. Istrijrad elmuna teh teterak dikadek teterak Papakara. Galah. hartina manehna teh ngelmu teh oraanna braja ingkang tumama moal aya pakarang nu bakal teurak ka manehna kadugalan Leres. taeta nu ngabogaan dosana patihna ngajadikeun maneh sabab bisa mansala putra mansala putri Wallah. waduh Buka gagahna. anu mimiti pangih jeung maneh taeta nu boga dosa teh nah siri kunaon ka abdi geuleuh ka maneh bogan mimiti pangih teh jeung maneh Da eta loba ka ya da. oh mulai paingan barang mimiti pangih teh mun jebang jebenge ka ieu Da kan. Eta keur bageuleuh. padahal teu kudu kitu nya euy pangih jeung aing mah Kudu urang mah nya biasa-biasa we. ulah nyalakeun ka Arjuna sabab naon sabab anu nyokot winungulan teh nu jiga maneh ta Arjuna teh nuturkeun jiga Jah. tambah diperkuat teh ku nu laporan yen nu nyokot teh astaji nggak wajar teh kitu-kitu acan Leres. eta dorna eta mah ngabumbuan Ngabumbuan samara teman. naikkeun tensi amekna Arjuna tah kitu jadi solusina cokot subadasa nu paling deh winungulan cokot kumana tu dipila Tuh.
Mari dibantu kumaha ku abdi da pugu abdi sia eureut pakeun pusat bahan paribaosna kedah jeung ilmu na saga rupiah oge. Eyang dek marangan maneh. Doh, eta. Eta teh rajana kadugalan ilmuna ai apasna teh lamun diseuseup bujalna. Aya kalemahanana eta geuning. Apasna teh diseuseup bujalna nya ge raja sakti. Seuseup ku maneh. Paeh putus riwayatna. Diseuseup bujalna. Apa cing ai bujal bah mana? Nya di kecung curungan. Mun teh apa bujal-bujal acan. Eta bujal teh nu musit tina beuteung. Musit nu molongo geuningan. Oh iya. Ta ari adi mah dijejek inung sukuna sabab ilmu kadugalanana di dinya ditulana. Eta apa sih? Dina inung suku. Eta teh patihna. Inung tere. Lamun tilu dulurna geus dina inung tere meureun. Jig sakitu meungpeung manehna keur paduduaan tiluan jeung winungulan cokot ku maneh belaan engke maneh bakal ngalakon di ditu kumaha ceuk winungulan we da eta winungulan teh lain awewe samanea sakti teh saya atuh kulan nuhun aki ke rumaosan mah kumaha teh aki seneng duren oh sok meser atuh lain mere kamari kesaan 10 we aing gablegin cuk ieu cilaka. Lieur kulan Arek biji geus. Aduh, ampun. Wanyangsang boga incur kieu. Alah, nuhun aki. Ieu katuh sakali-kali mah teh abdi teh longo ka lembur. Aduh. Nya. Panglongokeun kitu Ki di sawarga aki mepanggil teh nya. Ing abdi hoyong ka sawarga. Pangihkeun heula lawangna. Ai lawangna teh di dunya. Alah. Lawangna teh di dunya. Buktoskeun we. Lawangna teh kumaha? Lawang sawarga nya dicaci, dimaki, dihina, dipitnah tong dilawan. Tong jawab ku siri, jawab ku kenyataan. Eta lawangna, jawab ku kasobaran. Eta lawangna. Kuat ku eta yakin anjeun. Hanya abstrak euy. Oh, kieu bener. Oh. Enteng bangga. Saya tuh lah. Abdi bade mios ayeuna. Jik geura ini. Mios iki. Oleh-oleh di aki naon? Oleh-oleh sok tampa dia ke leungeun maneh. Tah camprakeun. Ngan ulah sateungeu-teungeuna lamun lain teungeuleunana. Omat. Walah. Lamun dek neungeu jelema inget ka aki. Dae. Tong. Jik. Kade ulah teteungeu di jalan. Ya, aya nu ngajago mah teungeu. Eta ada teh. Ada tanda-tanda teh anger we. Cobian heula nya ka aki teungeukeun. Geus ini. Ulah. Permios ya Joki.